barengan jeung ulama. Ari katepaan elmuna sakabehna mah henteu, tapi geus pasti ngahijina jeung para ulama bakal katepaan amaliyah elmuna sanajan saeutik. Kitu cenah we. Gaul jeung minyak seungit kabawa seungit. Gaul jeung tukang tarasi kabawa bau tarasi sanajan teu mawa tarasi tapi tetep bau tarasi. Sanajan teu mawa minyak seungit tapi tetep kacepretan minyak seungit mah bakal da ngahijina jeung minyak seungit. Kitu tah cenah euy. Dulur-dulur jadi ulah eureun urang babarengan jeung ulama. Liqouli karana dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu pastina ari pirang-pirang amal eta biniati kalawan kumaha niatna. Wasamayatu sareng ngaranan kuring kana ieu sarah mirqat tasu'u ditasdiki kana kitab mirqat tasu'u ditasdiki hartosna alat paragi hanjat anu bener. Taraje meureunnya anu bener. Pisari sulami taufiki dina sarah sulamu taufik nyaeta taraje pitulung ila mahabbatillahi kerepikeun rasa mahabbah ka Allah tahqiqi kana jalan nu bener. Aduh ieu sorana rada kieu ya. Kopi bae meureun batuk bae ya Allah. Tapi aya ka kuping nyalah jelasnya. Ana boga nulungan ni ka kuring salo Gusti Allah taala ala ikmali kana nyampurnakeunana ieu sarah. Wa ja'ala muga ngajadikeun Allah kana ieu sarah kholison ikhlas liwajhi karena dat Allah bikarumihi ku kamuliaanna ieu Allah wa afdalihi wa ifdalihi sareng ka leulewihanna ieu Allah. Palamah roba maka teu aya tempat kabur eta maujud illa ilahi angin ka Gusti Allah. Kada ieu kudu jadi keyakinan urang. Moal bisa urang indit ka mana-mana salagi urang di alam dunia parat tepi ka akhirat oge teu aya deui iwal ti pangaburan urang mah kembalina bakal ka Gusti Allah. Wala yatimada sareng teu aya tatagenan eta maujud illa alaihi angin ka Gusti Allah. Wa huwa sareng ari eta Allah eta hasbi anu nyukupkeun Allah teh ka kuring. Wa ni'ma sareng eta tetepang alus-alusna sahal wakilu anu ngawakilan. Paas anu dipun tangan nya nu ngawakilan teh anu dipun tangan ku urang. Paas alu maka nyuhunkeun kuring teh ka Allah asatro kana tutup-tutup aljamil anu alus. Qala ngadawu sal musannif rahimahullah taala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bikulli ismin tegasna ti saban-saban jenengan min asma'i dati tina pirang-pirang jenengan dat al mausuf anu disipatan bisifatil kamali ku pirang-pirang sifat kasampurnaan. Alipu nganggit kuring teh Allahu maka ari Allah eta ismun jenengan limaujudi wajibin kana maujud wajibin anu wajib al wujudi anu aya al mausupun tur anu musupin anu kasipatan bisifati ku pirang-pirang sifat munajjahin nu dibersihkeun anil afati tina pirang-pirang pancabaya. La syarika nu teu aya ngarejengan eta maujud lahu ka itu Allah fil makhluqati dina pirang-pirang makhlukna Allah. Jadi kitu Allah teh. Allah teh tina nya bismillahirrahmanirrahim nyaeta tina pirang-pirang jenengan dat anu disipatan ku sifat kasampurnaan. Maka ku kituna di dieu musannif ngarangkul lafaz bismillah. Sabab Allahu labdul jalala eta teh hiji jenengan anu maujud wajib. Anu ayana teh nyaeta wajib akli wujudna anu disipatan ku sifat anu dibersihkeun tina sagala rupa pancabaya. Urang mah masih kena aya kasifatan sifat pancabayanya di urang mah bahaya kabahayaan. Allah mah teu aya sabab Allah nu nurunkeun kabahayaan ge ka urang. Apatna ge kitu. Jadi Allah mah sumber tina sagala rupa kasampurnaan. Pakauluna maka ari dawuhan urang sadayana eta wajibul wujud eta rodun nolak ala nafina kajalma-jalma nu nganapikeun li sifatil ma'ani alaman kajalma qala nu ngadawuh si Iman
Innallaha sanyana Allah eta jismun jisim. Ieu teh keur pikeun nolak ayeuna wajibul wujud teh kusabab aya jalma nu ngadawukeun Allah teh jisim. Li'annahu karana sanyana kalakuan jeung tingkah idza kana di mana kabuktosan Allah eta jisman jisim yakunu maka kabuktosan itu Allah eta jaijal wujudi anu wenang ayana. Sedangkeun eta mustahil wenang ayana dari Allah mah wajibul wujud gitu. Wa qauluna sareng ari dawahan urang sadayana mausupun bisifati eta rodun keur pikeun nolak alal alal mu'tilina ka jalma anu nyuwungkeun kabeh annapina anu nganapikeun kabeh li sifatil ma'ani kana sifat-sifat ma'ani. Wa qaulina sareng ari dawahan urang sadayana munajahin anil apati eta rodun nolak alaman ka jalma wasofa anu nyipatan si iman hu ka itu Allah taala binako isi kana sifat kakurangan ya Allah. Allah mah eueuh pisan kakuranganna. Menta ge urang sakabesa alam dunia mun teh mah diijabah moal mah tak kurangan kana keagungan Allah gitu. Wa qauluna ari dawuhan Allah taala eta la syarika lahu lapad la syarika lahu fil makhluqat eta rodun nolak alal qadiriyati ka kaum qadiriyah al qailina anu ngucap kabeh innal abda sanyana abdu eta yakhluqu midamel abdu af'alahu kana af'alna itu abdu al riyatu anu bangsa ikhtiari al ikhtiriyat riyata anu bangsa ikhtiarinya Allah kamu ga ngaruksakum ka itu qadiriyah salo Gusti Allah taala ieu tina sapalihna golongan nu bakal aya di neraka teh ari qadiriyah menyebutkeun ge yeuh hamba teh nu ngaran manusa nyieun hiji pagawean anu disebut pagawean eta teh karep sorangan dina harti kahayangna sorangan eta teh atas dasar tina kudrotna manusa lain kudrotna Allah sabab Allah nitipkeun kudrot ka manusa. Jadi sapertikeun kieu ceuk insinyur teh kuring nyieun jembatan sabab bisana urang nyieun jembatan ieu kusabab kuring disakolakeun dibere ilmu ku Allah dititipan ilmu maka kuring bisa lain karena kudrotna Allah lain kudrot kami we eta ceuk qadiriyah. Padahal cek urang mah alusna wajah mah kieu bae. Ayeuna nya Valentino Rossi teh pinter numpak motor. Beut balap meunang bae seumpamana. Tapi eta didasarina bisa numpak motor jeung dimeunangkeun teh eta ku Allah cek urang mah hakikatna. Da sabab dina satu waktu bisa Valentino Rossi teu bisa numpak motor. Contona kieu ku Allah dibere bisul dina bujur. Hek sina milu balap cik kira-kira bakal bisaeun bakal kuat bakal meunang eta Valentino Rossi balap motor nangtung terus teu diuk-diuk da kusabab aya bujur nya teu mungkin maka dina nalika teu bisa milu balap eta kusabab teu dibere kudrot ku Allah teu dibere pangawasa ku Allah jadi tetep sagala rupa oge Allah anu ngatur termasuk dina kudrot irodatna manusa sabab eta teh aya kudrotul hadisah nu dipaparinkeun ti Allah gitu tah. Oh ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan urang sadayana kabarokahan ku ieu mukadimah sanajan ngalogat heula be ieu mah kabarokahan urang sadayana dituduhkeun ku Allah kana jalan anu bener ku hidayah sareng taufikna Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.